Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya Allah ya rabbal alamin. Rahima mika wala Allah Gusti Allah man kajalma hafidhu anu ngaraksa ieu eman lisanahu kana lisana eman wa arafa jeung nganyahokeun ieu eman zamanahu kana waktuna ieu eman wastaqamat jeung jeg bener naon tariqatuhu perjalanana ieu si eman. Rawah ngariwayatkeun kana ieu hadis Dailami Imam Dailami an Ibnu Abbasin katam piti Ibnu Abbas. Rogima banget rugina sahaan purojulin awakna hiji lalaki zukirtu anu ditutur ngaran kami indahu di dekeun itu si rojul. Falam yusolli tuluy henteu maca sholawat ieu si rojul alaya ka kami. Warogima jeung banget rugina sahaan purojulin awakna hiji lalaki dakhala anu asup ieu rojul dakhala anu asup alaihi ka ieu si rojul non Ramadhanu bulan Ramadan suman salakho tuluy tamat ieu Ramadan qabla ayugfaro dina samemeh dihampura saha lahu itu si rojul. Warogima jeung banget rugina saam purojulin awakna hiji lalaki adroka anu mangihan atawa masih hirup indahu di dekeun ieu si rajul saha bawahu dua indung bapana ieu si rajul kibaro kana pikun falam yudkhilahu tuluy teu ngasupkeun ieu abawahu ka rajul ala jannata ka surga. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Hakim Imam Hakim. Rakaatani ari dua rakaat bisiwakin kalawan nyusur heula afdalu eta leuwih utama min sab'ina tinimang 70 naonana rakaatna bi ghairi siwakin kalawan henteu nyusur heula wa da'watun sareng ari ngadoa fi sirri dina waktu samar afdalu eta leuwih utama min sab'ina tinimang 70 naonana da'watan ngadoana fil alaniyati dina waktu terang-terangan wa shadaqatun sareng ari sedekah fi sirri dina waktu samar afdalu eta leuwih utama min sab'ina tinimang 70 naonana sedekahna fil alaniyati dina waktu terang-terangan. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Ibnu Najjar an Abi Hurairah katam piti Abi Hurairah. Rakaatani ai dua rakaat yarka'ahu ma anu salat kana rakaatani saha Ibnu Adam fi jawfil laili dina tengah-tengah peuting al akhiri ka akhirna keun khairun eta leuwih utama lahu ka itu Ibnu Adam minad dunya tinimang dunya wa majeng perkara fihanu tetep dina itu dunya walau an asyukko jeung lamun teu mayahkeun kami ala ummati ka umat kami la faradtuhuma tah yakin mardukeun kami kana itu rakaatani alaihim ka itu umat. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis saha Syekh Nadru an Hisabani Atiyah katam piti Hisan bin Atiyah. Arwahatu ari indit sore-sore wal qadwatu sareng indit isuk-isuk fisabilillahi di na jalan Allah afdalu eta leuwih utama minad dunya tinimang dunya wa ma sareng perkara fihanu tetep dina dunya. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis sa Syaikhani Bukhari Muslim. Ar-rajulu ari lalaki ala dini khalilihi eta netepan kana agama kakasihna ieu si rajul palyangzur mangka kudu ningali saha ahadukum salah sahiji aranjeun man kajalma yukhalilu anu jadi kakasihna ieu man. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Dawud. Ar-rahimuna ari jalma anu nyaahan yarhamuhum eta mika nyaah ka ieu rahimun saha ar-rahmanu pangeran. Qala ngadawu Allah tabaraka maha berkah Allah wa ta'ala sareng maha luhur Allah irhamu kudu nyaah aranjeun man ka makhluk fil ardi anu aya di bumi yarhamku maka bakal mika nyaah ka aranjeun saha man makhluk fis samai anu tetep aya di langit. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Imam Ahmad. Arizku ari rizki asyaddu eta leuwih banget naonana talaban neanganana lil abdi pikeun hiji hamba min ajlihi tinimang ajalna ieu si abdu. Rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Qadai Imam Qadai. Aru ya sholihatu ari ngimpi anu alus minallahi eta tetep ti Allah wal hulumu sareng ari ngimpi goreng minasyaitani eta ti setan
Fa idza haluma mangka di mana-mana ngimpi saha hukum salah sahiji aranjeun huluman kana kalawan ngimpi goreng yakrohu anu ngimika ngewa ieu ahad kana hulum pal ya besuk mangka kudu nyiduh ieu ahad hina yastaiqidu di mana-mana nyaring ieu si ahad an yasarihi kabelah ka kencana ieu si ahad waliyatawa'ada sareng menta pangraksa ieu ahad billahi ka Gusti Allah min syarihatina gorengna hulum fa inna karana sayatosna itu hulum la tadurruhu eta moal ngamadaratkeun ieu hulum ka ahad wa inna syaitana sareng sayatosna setan tela ya tajayya eta moal bisa nyaruaan ieu setan bi ka kami rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis Abu Qatadah Arihu ari angin min raihillahi eta tina angina milik Allah ta'ti datang ieu rih bi rahmati mawa rahmat wa ta'ti jeung datang ieu rih bil azabi kalawan mawa siksa fa ida ra'aitumuha mangka di mana-mana ningali anjeun kana ieu rih fala tasubuha mangka ulah nyarekan anjeun kana rih wasalu sareng kudu menta aranjeun Allah ka Gusti Allah khairaha kana alusna ieu rih wasta'idu sareng kudu menta pangraksa anjeun billahi ka Gusti Allah min syarihatina kagorenganana ieu rih rawahu ngariwayatkeun kana ieu hadis al Bukhari Imam Bukhari an Abi Hurairah katampi ti Abi Hurairah wallahu a'lamu bissawab.